Aing teh asa. Oh, euy. Boga inguan can di Paraban. Wayah kieu can ngarit jam sabaraha ieu euy? Anjir, jam 3:30. Sore teuing ah. Ayo ngarit, mari kita ngarit marapan kucing. Yuk, mari kita ngarit. Duh, aing poho euy, rokok teh di bawah anjir. Asa hasem bibir. Mong kadang-kadang usah saha. Dengan taya si budak jeung si bisu tah. Ku aing titah ah. Kenaon, Ron? Keur ngarit. Naon? Macul. Hulu sia ruksak abong budak tak ceuli. Oh, keur ngarit maneh teh tadi dia. Hei, sia budak keur ngarit. Manya we keur macul sia mah jeung nanya sagal padahal emang teu ningali sia aing mau arit jeung karung. Aing poho mawa rokok, pengnyok ke rokok cik ieu mah. Hah? Masako? Emang jeung naon emane Masako? Budak rokok koplok seteh. Buru pengnyokotkeun di mah. Oh, heuh atuh. Kada gon heuh di dieu. Mana yang guys baturan urang di dieu ngari tuh? Oke. Ah, itu geuning bobokan lagi. Ah. Sia hulu ruksak lain boboko tangkurak rokok sia budak astaga dim hulu ruksak. Oh iya teh boboko ai maneh. Oh rokok, lain ngomong atuh tadi. Pan aing geus ngomong sia rokok lain boboko abong sama budak ah lieur. Tang usah bawa balik deh sia masalah. Guru kali itu balik. Oh atuh, yuk. Anjing.